separoek bodak ieu teh. Cik cangkeun lah. Anjing telat euy, teu pas anjing bae lah. Ngacapruk karena kayaknya. Anjing. Bae lah bodak emang. Gimik nu teu jadi. Bae anjing ieu mah. Gimik anu teu jadi tapi bae nya bodak. Cik. Sugan we diapresiasi lah ku penonton ieu mah nya. Ya, bodak aing jadi poe deui rek ngomong naon bete euy. Ka distrek anjing ku lampu nu telat euy. Jetrikna kurang tarik sia mah. Bae lah nya. Panggil deui jeung Ipin nu lain kembarana Upin di next episode berarti ieu urang ganti bajunya. Ieu season anu katilu meureun nya. Anjing teu di season sebenarnya mah kan urang we nu nganyesan season mah. Ieu mah make baju nu anyar nya. Ieu Spiderman ieu. Anjing pernah asup lah di nu thumbnail nya. Mana cing kali? Tuh. Haradik ieu anjing ieu gambar euy. Bisi marane. Naon ngaran teh? Tertarik baju-baju nu kurang dipake. Ayanya engke kurang linkna dibere lah di nu video. Ayana di AFTF vertikal bisi hayang mah aya keneh lobak keneh bajuna euy, warna bodas jeung warna hideung bisi eudeuh mah nya. Sakitu we badak ti urang iklan lah nya. Bae atuh make iklan mah sugan we payu atuh ye. Konten-konten atuh nu naik. Baju ge kudu naik nya. Ya badak. Anjir, minggu kamari euy posting rada goreng anjing. Tangah kolot kitu euy. Views turun euy. Tulungan lah anjingnya aya nu postingan nu ayeuna rada ditonton euy rada lila lah nontonannya. Tanggal ngora meureun marane aranyar ngisi pulsa euy, ngisi kuota. Serenang keneh anjing tanggal ngora mah nya. Sugan we nu geus kabarayar cicilanna bareulikeun kuota cing gede anjing itu salalajo urang lah heuh anjing. Urang naon cenah teh nu dek di komenna teuing urang ge teu apa urang play we nu naon video mimiti. Tah aya salah siapa teuing teu nyawa aya salah siapa. Anjing. Ieu euy. Ieu jelema cigana mah tunuh bisa rusuh henteu ieu ngalamun euy. Antara ngalamun jeung nya tunuh bener euy. Sakitu badag. Tapi ieu salah oge cik urang mah euy. Ieu pembatas jalan kuduna nu di ujung nu paling ujung anu nandakeun eta dibere terang gitu euy. Dibere nya di tandaan anjir soalnya ieu nyaru kan nya sarua warnana abu. Yeuh, tinggal di komenan lagi, cok abis lihat berita demo, terus lihat ini. Anjing, berarti iya kejadian ke anyaran demo kamarinya. Indonesia naon dah, ternyata orangnya sama Indonesia ada gelap mah, tiba-tiba gelap ge anjing Indonesia mah. Dia badak ya. Aya dia cenah nu komen ya, pik yang salah pembatas jalannya kenapa ada di situ. Cek urang mah pembatas jalan mah nu salah anjing da nu salah mah nu nempatkeunna anjing pembatas jalan mah teu salah anjing. Dan naon benda cicing pembatas jalan benda mati anjing nu salah mah di sub. Tapi dah emang kan aya di sub anjing bae lah. Bae-baenya ieu mah da salah anjing cek urang eta ditandaan ku pelang atau dicaangan anjing urang ieu lah cik videona. Tuh anjing teu rapih deh anjing ieu teh masangna nya. Dah anjing bener. Si ieu teh ningalikeun bujur ojol bieu euy, nuturkeun mun nya anjing ngalirik saeutik. Dak anjing beunang eta teungar. Wah, ieu rame euy baheula nya. Aya ge keur viral sia ieu teh euy si Ambarita. Pak Ambarita teh si sa Pajar Set Boy euy. Oh, si Pajar Set Boy beunang. Pajar Set Boy beunang, tapi ieu mah Pajar Set Boy ieu mah. Cik urang nyaho ieu saha ieu. Hep anjing tah. Pak Ambarita mah emang jago newak anjing komo newak non jarak cungurnya anu ngomong ka mana wae tinggal dipas bisa anjir nah set anjir 3 kali set anjir set eta moal tuh soalnya si anu baju koneng ieu keur masalah ngomongna ka itu ka dieu mata ku Pak Ambarita cicing mah tong loba ngomong cenah anjing ieu tingali teu. Wah anjing. Ya Pak mun mawa cepitan bapaknya keur popoean ninganya jepitan tah anjing jepit ku kitu Pak ngarah teu ngomong mah Pak. Tong kuleungeun atawi eta make sarung tangan si bapaknya. Aman lah anjing mah bau jigong teuing Pak. Set. Ing bisaan euy. Kecepatan tangan Pak eta Pak. Ya anjing ieu aya naon ye. Ya bae urang bae ieu mah cenah keur di sakolahannya. Di sakolahan ieu mah keur naon babaturanna nu ngalelewet teh urang balik ti heula sigana mah anjing naon babaturanna. Terus ditegor ku guruna teh biasana jang keur naon sia jang cenah anjing.
nutupkeun panto tapi da poho teh anjing. Mulia. Tuh anjing. Mulia tinggal Eta mah kiri kanan beunang anjing. Sebelah kirina kanu temok, sebelah kananna ku jendela anjing. Wah anjing karunya ya double udah. kill sudah. Heeh double kill ya anjing jang. Aduh anjing. Tuh. Anjing. Karunya tong dituli diputar-putar euy. Benyolna bisa gede anjing. Ya non ye. Wah, nya euy bener euy keleutik mah. Set tuh ngali. Baheula mah ku sapu nyere nya anjing mun urang keleutik bangor. Tapi orang teh resepnya di adanya. Potongan teh. Bu, mantakna iklan sabun cucinya terinspirasi kuno kalakuan budak kieu. Jangan takut kotor cenah. Tepe kagok bu daripada jangan takut kotor ulin kieu mah mending cik urang mah gawekeun euy. Di Bandung keur loba anjing tuh kuli. Keur loba keur ngabenerkeun jalan anjing bu mending gawekeun teh. Buku-buku menang gaji anjing daripada ulin kieu kokotoran tinggal itu. Ngalaman lah KBG nya. KBG ngalaman kikiannya bae lagi daerah urang aya sawah aya mah jadi perumahan. Balik pasti mau burung ti sapu potong digebog ku sapu atau ku sapu nyere anjing bae minimal ku senal we mas na capit. Pepedangan euy. Anjing eta leuwih parah anjing pepedangan. Jamaing pepedangan bae mah tinu awi anjir. Pepedangan bae mah tinu awi nu aya mah kan plastik geus eueuh. Guys. Bener anjir bener karunya euy. Tapi budak kieu biasana tara pundungan budak kieu mah euy. Tara ceurik tinggal teu ceurik anyar ieu ge. Ya naon ye anjing suami enggak ada akhlak. Cik kumaha anjing suami nu enggak ada akhlak teh. Ya ibu-ibu teh rek parkir nu nya atau rek keluar ye. Tuh. Oh, set bener. Benar. Ya cek urang mah enggak ada akhlak. Soalnya lamun anu di ieu naon setang biasana anger labuh. Tapi lamun jelema anu dijenggut kieu pasti si ibu ieu teh buru-buru hayang langsung karena hayang ngelawan anjing. Hayang malas goblok anjing si bapak ye euy. Tiis we tinggal itu. Ya orang setuju kasih bapak anjing lain enggak ada akhlak cik urang mah emang. Kudu kitu bener. Lamun stangna atau jok misalkan refleks jok jeung stangna nu dicepeng anger labuh cik urang mah karena moal katahan. Ieu si ibu jenggut bener halus Pak anjing urang setuju Pak. Urang kitu mun ieu cigana ku aing kitu euy. Jenggut anjing tah. Wah anjing. Edan kitu si bapak euy. Saan? Ieu naon ya? Lagi pusing tiba-tiba otak ngejok sendiri. Anjing ieu masalahnya terlalu berat sih tapi emang kudu aya di tongkrongan nu kieu nya ibaratna nu hiji jadi kumaha jadi racun gitu tapi racun nu positif peps ieu mah nya tuh ceserian sorangan anjing tuh anjing eta karunya anjing nu keur nginum kopi der kasa gelong anjing jeung gelasna anjing asli anjing kudu aya euy di tongkrongan anu ciga kieu euy. Ngalamun tiba-tiba sesirian sorangan otak keur ieu nya muter anjing otakna terus pas keur ingat kejadian naon sesirian sorangan tapi menularkan euy alus-alus ieu. Tujunya ciga urang lah enak konten maraneh mibatna nu keur loba kapusing ujug-ujug lewat di beranda maneh video urang nonton sesirian tah anjing ciga kitulah. Urangnya hayang menularkan energi positif anjing ke kemana-mana edannya anjing aing eta bisaan anjing sipin tah anjing ya naonna ieu begini jika wah ieu Vespa kieu teh nya biasana sok loba di pom bensin anjing marentaan duit euy tapi mah mampu cieu edan anjing ieu remna anjing HD ieu make ban anjing baheula lagi urang keur sepedahan rem sok kusenal nya. Ku senal mun rem. Ieu ge sarua sih ieu emang terinspirasi keur leutikna ciga kieu mun. Baheula make sapeda ayeuna make motor. Cing edan euy. Ieu naon batu itu beungeut anjing kinclong atau mojar. Wah ieu kebangetan cai. Ya cai kebangetan nya. Jadi nata ciga ikan kemung mantak urang kan. Mantak cing teh aing ngomongna ieu teh batu beungeut anjing. Ieu ya sah anjing terapis nanya cik urang mah lamun eudeuh di masker minimal irung anjing irung mah tong pas liangna jeung biwir entong di anjing mah kabeh anjing mah cigana ieu mah euy diolesna make koas roll teh euy koas roll anu keur ngecet di kitu sakalikeun anjing ieu mah karunya anjing ieu euy
nya bau anjing bau napas sorangan ieu anjing ieu mah bener moal urang walaupun misalkan di endorse ku nu kieu aing moal anjing kacau anjing non ye kalau punya mobil lihat-lihat bang anjing kela rada muter ye anjing naon aing katipu goblok aing sugan aing mobil tapi main goblok tapi nya anjing alus eta setel siga mobil anjir tuh bisaan anjing ieu heureuy walaupun ini konten cik urang mah soalnya labuhna pas pisan dinu terpal anjing bae lah anjing ya cukup keur nyeun seuri mah lah perkenah anjing naon ye sesuai dengan arahan Pak Polisi kan nggak salah kita Pak disuruh putar ya putarnya benar anjing benar anjing wah salahna anjing kuna yang ngomongnya polisi teh caingna stop gitu eureun di dia ieu mah henteu kan ditah muter disangkana sih naik motor keur ujian SIM anjing nya goblok kita putar balik tuh halus ye halus anjing walas kieu urang rek ngomong ieu bisa salah polisi ieu mah moal komen anjing polisi mah tah iya naon ieu anjing iya emang sok rame di Tarkam nya komentator Tarkam anjing balage urang aya di urang nu kieu komentator kitu di lapang siluman anjing mu 17-an aya nya komentatorna ieu resep bener komentator kitu tinggal anjing racing ieu anjing bisaan anjing urang hayang bisa ngomong kieu teh ngan mediana urang mah maksud teh juga gitu aya undangan MC ku aing komentatoran siga kieu bisa lah insyaallah anjing sahan anjing sieun ngomongna teu belibetnya iya naon ye yang baju hitam niatnya baik kok cek baik mah nawaran earphone anjing anjing Asia atuh da anjing baik mah baik anjing tapi da kuduna tatanya nya anjing HP-na cinit-nit kene anjing tapi ieu mah ti urang nya ieu pengetahuan we make earphone bluetooth teh sebenarnya mah bisa ngarusak otak cenah nya cenah ieu mah urang maca-maca lah ieu geus bener sih edukasi ieu mah konten urang lain saukur seseurian unggul aya edukasina ku aing selipkeun nya anjing bae nya ieu make headset mah mending anu kabel cenah mah tidak mengganggu teuing kerja otak anjing tak urang enak ganti ku kabel da kayak mahal anjing earphone bluetooth anjing tak aing baik di kanu kabel anjing bae lah nya ya dah HP-na cinit-nit Pak anjing main prank wae atuh ngeprank tapi nu penting mah aya niat baik lah anjing terlepas dari salah ge anjing cik naon ieu kalah anjing kecolok tombak keramat anjing naon tombak keramat teh naon anjing wah anjing ieu sih menjiwai pisan anjing ieu Heri Sri Mulat tapi mah asli lain heureuy asli ieu mah kacolokna ieu mah bener-bener telak tuh ngait jeung ieu mah ngait emang ieu mah cigana anak si ibu anu kagegel ku labi-labi teh anjing aing inget keneh anjing kikian mah karunya euy jang ieu Heri Sri Mulat tapi anjing baiklah karunya si Ujang tong tutulian bisi beuki jero anjing etana naon ye banjir sudah leher ayam karunya anjing ayam ye banjir di saleher anjing euy bener anjing tapi bisa kene ngojenya ayamnya eta nya teu paeh kitu alus anjing ieu ayam batas bisa kene atuh anjing tapi kan ayam mah teu bisa ngojah ya tuh anjing sukuna ge jeung biasa seueun ku cai si ayam mah seueun ku cai anjing mun diseblok sok langsung ini tapi ieu anjing hayam cigana entok meureun iman hayam anjing nu kamari disebut tikotok teh tah anjing banjir sudah leher dung teh herang caina anjing si ayam ya naon ye apa nih Pak kira-kira Pak AC itu nya anjing keur nyobaan AC ya. Loh, ya nah, anjing ieu mah AC kipas angin si goblok anjing. Ieu mah kipas anjing tapi bisa kieu Ya nu ngamodi pade anjing euy.
kleru iki Pak. Tuh. Tulung Pak. Cik, iki, Pak, anjing tulung, mun Pak. starter. Apane iki Pak kira-kira Pak? Lon Pak. Loh, ya toh aneh Iya, Pak. pisan kanu beungeut Kene ieu katanya anjing bener nyupiran aku, aku mah ieu anjing. Lah kok malah kleru iki Pak. Anjing error ge euy. Pas pisan ieu mah anjing ngaliwihan ti profesor ieu nu montir anjing bisaan kitu anjing. Anjing tetek. Anjing laut. Tidak anjing kumanya pasti atau awal mah pas anjing cenah ieu mah goblok anjing. Anjing bener lagi goblok anjing eta. Tete anjing. Tapi mending Anjing tetek. mirip pisan Anjing laut. Beda teh salah anjing nyebut tete da bener ciga tete anjing. Ciga urang beuleung mun sok geureuk ka barudak. Kadi-kadi sok aya ningai susu teu cenah. Geus kadereuketan teh urang kan sekolah keur ningai HP ye. Ka barudak kadi-kadi rek ningai susu tah aing teh. Geus kadereuketan mana pinta ieu cai teh anjing sok nembok celana. Ciga kitu tah anjing ieu rek kitu tah anjing. Susuna mirip Pak anjing. Di kutang ge mah Pak mun renang Pak anjing. Karunya bisa loba nu katipu anjing. Bisa diracak mah mah euy. Ya naon anjing ngagambar ieu teh. Bantal naon ieu teh. Anjing. Goblok anjing. Kareta coran euy. Anjing. Ieu teh cigana terinspirasina teh ku semen anu geus ngabagel teh ningan. Nya, semen nu ngabagel anjing pas dibuka anjing geus jadi batu geus ku aing dijieunkeun ciga bantal. Karena semen mah ciga bantal anjing kitu tah. Anjing, euy kalem euy bodak. Heuh kitu we bodak lah. Next episode urang bahas naon deui teuing anjing. Urang ge tapal pokona mah tong poho euy like, komen, subscribe anjing aya namanya. Urung deh anjing. Urang butuh pisan euy support ti maraneh lah anjing ngalah teu gelo ciga nu harita anjing kudu leumpangan mah urang can siap euy. Jadi tong pohonya eta tadi like, komen, dan subscribe. Oke, panggil jeung Ipin di next episode. Ciao.